waktu nu mulus detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu rek dipapat aran sepian nu Gusti Mekar budaya saja dikawitan.
Curi-curi barang. Ya. Tanggal 5 itu nya deui. Hai mah di mana wae. Di Jomil. Jomil mainnya. Syukur bangja kumayangan. Bisa papangi jeung urang Cikoang. Jeung Ibu Apon, keluarga besar Pani, keluarga besarna Andrian, kali si Ibu, alhamdulillah. Jauh di jugjug angang di teang, tuh kolot abah nanu ayah kadieu syukur. Urang si Gening, Beti, Bina, kadalarieu syukurnya. Pepotongan apa ayah eta hijab udah kajeta abah teh sorangan teh jeung si Samu Epon apa tak geuning apa ieu di dieu ku pandang-pandang Alhamdulillah udah masak bersyukur. Ini bapak Yuswa. Apa saja boleh ketangan oleh ibu? Sok atuh kayaknya. Ibu hajat masaknya kenapa? Laras bisa kurang silaturahmi. Banyak keduduluran. Ulu tuh banyak di kokorongan dulu siang. Iki deui apa? Alhamdulillah. Atur nuhun. Aya nu kurang eta apa? Naon Biasana sok disusul kudu beureum apa cenah. Acan bisa godeuk deui geura tinggal itu. Bakal masihan apa? Bakal. Oh, puasa. Anu beureum puasa. Tuh tinggal ikut. Tapi sokodok tinggal ikut. Kodok deui wae. Abang belum kamu hajat geura kabu apot anu 100.000. Alhamdulillah. Tur Anu nuhun. 100 abang. Tuh tinggal ikut. Ewak dulu. Jajak kalau kodok kayak kalau tadi sere kayu Soakeun abang.
yang digoyang-goyang. Oh, goyang-goyang. Apa? Bu Hajat. Ieu kirang. Lumayungan ke Candi Pasihan Bu Hajat. Bu Hajat. Ieu lumayungan ke Candi Pasihan ngawatos. Tetep bola ku Bu Hajat ieu karunya. Ai batur paradiat, ai lumayungan ke acan. Mana bojona ahilman, mana jeung lumayungan ke acan dicecep ka dieu. Ke acan dipasihan ku bojona ahilman. Heeh. Ka dieu ahilman, ka dieu sakedap. Ya, gitu. Malah Ayo orang teraskeun wae. Teraskeun ayo. Ayo Aipan ayo.
doa di Mekar Budaya upama lamun jaga dunia nanyer omat sinyal ya kepadanya doakeun si Pajang Yuswa ageng milih apakah dia goyang Karawang Mekar Budaya.